Dina hiji mangsa dicaritakeun aya sahiji putri raja di Jawa Barat ngaranna Dayang Sumbi. Dayang Sumbi boga anak lalaki nu kasep ngaranna Sangkuriang. Sangkuriang karesepna ngaburu sasatoan di leuweung. Sangkuriang dibaturan ku hiji anjing nu ngaranna Tumang. Anjing eta lain sawajar anjing, nu sabenerna anjing eta titisan dewa nu mangrupakeun bapana Sangkuriang. Tina hiji poe, Sangkuriang jeung Tumang mangkat ka hiji leuweung. Nah kunaon pas Sangkuriang nitah si Tumang ngudag buruan ka leuweung, si Tumang embungeun nuturkeun ka hayang Sangkuriang. Nah, akhirna si Tumang diusir ka jero hutan ku Sangkuriang. Santo Sangkuriang balik deui ka istana, Sangkuriang nyaritakeun kajadian eta ka indungna nyaeta Dayang Sumbi. Ngadenge carita eta, Dayang Sumbi teras ngambek kacida. Teu sadar akhirna Dayang Sumbi nakol cirahna si Sangkuriang make sendok sangu anu keur dicekelna nepi ka aya urutna. Sangkuriang ngambek, terus akhirna langsung mangkat ngembara ninggalkeun istana karajaanna. Sapra kajadian eta, Dayang Sumbi nyesel ka anu tos naon dilakukeunana ka Sangkuriang. Santos kajadian eta, Dayang Sumbi terus ngadoa jeung tapa. Tina hiji wangsa, dewa-dewa masihan hadiah ka Dayang Sumbi nyaeta rupa awet ngora jeung kageulisan anu abadi. Entos lami pisan, Sangkuriang mangkat. Akhirna Sangkuriang mutuskeun balik deui ka istana. Saentos nepi ka istana, Sangkuriang ningali kerajaan eta teh tos beda pisan. Didinya oge Sangkuriang ningali aya hiji awewe anu geulis kacida, nu teu lain padahal mah indungna. Ningali tina kageulisanana, akhirna Sangkuriang niat rek ngalamarna. Sabalikna oge, Sangkuriang teh sosok jalmi anu kasep, nu mantak nyieun Dayang Sumbi oge resepkeun ka pamuda eta teh. Dina hiji poe, Sangkuriang caritana arek pamit minta izin rek ngaburu di leuweung. Sangkuriang minta Dayang Sumbi pangarapikeun tali nu ditalian dina sirahna. Dayang Sumbi reuaseun pas ningali aya urut baret tina sirah Sangkuriang nu arek jadi calon suamina eta teh. Urut baret eta persis pisan kos anakna nu tos ngarantau baheula. Dayang Sumbi merhatikeun terus, dipikir-pikir beungeutna oge mirip pisan jeung anakna nu mangkat harita. Dayang Sumbi mulai ngerasa curiga. Akhirna Dayang Sumbi niat rek ngagagalkeun perkawinan eta teh. Dayang Sumbi teras ngajukeun 2 syarat ka pamuda eta. Nyaeta kahiji Dayang Sumbi hoyong pamuda eta teh ngabendung cai Citarum. Kaduana, Dayang Sumbi hayang hiji sampan parahu anu gede pikeun nyebrang cai Citarum. Kadua syarat eta kudu tos dilakukeun saencan panon poe mulai bijil. Nah, dina peuting eta keneh, Sangkuriang mulai ngalakukeun 2 syarat eta. Sangkuriang mulai tapa jeung ngerahkeun makhluk-makhluk goib pikeun ngabantun ngawujudkeun 2 syarat eta. Dayang Sumbi mulai ningali lalaunan pagawean Sangkuriang nu sabenerna ampir beres dilakukeun. Dina waktu eta keneh, Dayang Sumbi oge mulai marentahkeun pasukanana pikeun ngabentangkeun laun sutra nu warna beureum ti sabelah kota timur. Saolah-olah okos panon poe nu karek bijil. Sangkuriang terus ningali warna beureum eta jeung ngira panon poe tos mulai bijil. Sangkuriang akhirna teu jadi neruskeun pagaweanana. Ngambek lantaran nganggap teu bisa ngabulkeun 2 syarat eta, make kakuatanana, akhirna Sangkuriang ngabobol bendungan anu entos dijieuna. Teu lila jadi banjir gede jeung nendang sampan parahu nu tos dijieuna. Sampan parahu eta ngalayang jeung akhirna raggag dina hiji gunung anu ayeuna disebut Gunung Tangkuban Parahu.